Naon gip jadi untuk Nya mang, bolong mah. lain ieu goyang. Oh unger. Nya, mang ari huntu goyang kieu alusna dicabut atau disawer? Dirabot yang sirahna nya guys ya. Atuh abi maot mang. Nya. Baik apa ente nyari huntu deui aya nih. Aya dirabot jeung huluna mah. Mun pan eta teh huntu gip. Nya lain penyanyi dangdutnya guys nya. Goyang anjir mun kudu disawer anjir huntu-huntu wae. Rempag aja budak ieu. Nanti si Ajay hungkul nu rempag ampun teuing. Gabut euy nya mang. Jay. Scroll TikTok ya tadi nabi yang kehanap balik deui ka luhur, kehanap balik deui ka luhur. Saking ku gabut. Nya euy. Sebenarnya teu kuat lapar mang. Dahar atuh Jay. Hayang baso di sangwan. Sangguan anjir. Siga orang lebak wae maneh. Baso di sangguan. Dahar atuh dahar tong main game wae geura. Nih tuturut muning teh anjir urang gabut didinya gabut. BTW Nyi Roro Kidul mun gabut ke mananya mang? Kakulon. Kawetan oso. Kakaler oso. Kadang-kadang mau osok kajongol. Neangan tukang odong-odong. Kan karesepna Nyi Roro Kidul mah naik odong-odong, Jay. Bikin resep naik odong-odong mang. Itu yuk ke ditu naik odong-odong. Piraku atuh. Kurang jangotan kieu kudu naik odong-odong, Jay. Please, Jay. Nah, rempag-rempag teuing aya leutik keneh maneh teh, Jay. Lain maneh bejana geus gadag ayeuna Jul. Nya Brad, pabrik tahu lumayan we. Ya. Daripada nganggur maneh luntang lantung teu paruguh. Nya. Lamun gelo mah puguh, luntang lantung ge di jalan gitu tah. Kan maneh mah teu gelo. Nya. Gitu setengahna maneh. Heueuh lamun geus gawe jiga kieu nu biasa maneh hudang berang, biasa kena mah hudang isu. Pan aya paribasa geuning cokolot baheula mah. Hudang singgasik bisi rejeki dipacok hayam. Ada orang pembagian peuting Brad gawena Brad. Aman rezeki orang mau dipacok hayam. Moal dipacok hayam anjir, ngan dipacok orai sainit gadag anjir. Ini hese kebejaan si ieu.